Ya, maneh teu make hijab oge teu naon. Moal dosa. Keun bapak anu tanggung jawab. Maneh teu kudu mimilu siga batur anu make hijab. Ingat, maneh kudu bisa jadi diri sorangan. Ingat, maneh teh lalaki. Bisi ibu boga minantu orang Jawa kudu bisa ngomong Jawa sehetik bisi salah paham. Di Cikupa jelema boga minantu orang Solo orang Jawa tas nikah dibawa ke kontrakan, di kontrakan sorangan bae. Cak orang Jakarta mah sendirian saja, pan cak orang Jawa mah dewean bae. Tuh cak orang mah goreng eta ngomong gitu. Cak orang Jawa mah memang sorangan eta dewean. Mitoha noong ka kamar minantu, noong ka kontrakan anak, cak mitoha teh mantu di sini sama siapa? Alhamdulillah pak, anak bapak di sini ngontrak sama saya dewean baik. Cak mitoha tu sabodo eta manusia iya. Malam dewe, siang dewe juga pak, nyuci piring dewe, masak dewe. Cak mitoha teh salah paham, pulang nok. Aing pernah jadi pengantin anyar jeung masih atuh weh masak weh dewe di dewe balik